Allah bakal nembongkeun kana amal-amal arajeun kabeh nu dipigawe ku maneh imalo bas itu sadaek teh sia tapi deukeun ulah di akhirat di dunia keneh bakal katembong nu mantep dibere banjir aya naon si didinya fasayallahu amalakum geus ditegor ku Gusti Allah sababaraha kali geus terketahui tapi teu daek tobat fasayallahu amalakum وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم Allah alam bimmaradi wa akharuna lan utawi kaum kang lawan kabeh minal mutakhallifina saking kang narima ngari kabeh murjauna iku kang den akhirkeun kabeh bilam zikalawan nganggo hamzah murjauna wa tarkilan ninggal hamzah murjauna dan tangguhkeun kabeh manan mukharuna tegese dan akhirkeun kabeh ani taubat saking tobat li amrillah kade perintah Allah bihim ing dalem akharuna bima yasha kalawan barangkang ngersakeun ya Allah kalawan imma yu'adzibu manakalane saya Allahum ing akharun biayyamitahun bila taubatin kalawan nyata ngamatikan ya Allahum ing akharuna kalawan orang taubat wa imma yatubu alaihim lan anakalane narima taubat ya Allah alaihim ing atase akharuna wallahu lan utai Gusti Allah alimun iku kang maha uninga bi khalqihi kalawan makhluk Allah hakimun turiku kang bijaksana bisanihi dalam dadamelan Allah bihim kalawan akhir lan utawi akharun de ikhlasatul atuna ba'd kang tetelu kang pada terga kabeh dalam sausane rujuun nabi muradu suji ki marah ibn rabi' wa ka'b bin malik lan ki ka'b kang putra ki malik wa hilal ibn umayyah lan ki hilal kang putra ki umayyah takhallafu dari mangari salasa keselan halamumu wa mailan lan condong ila da'ati maring senang ulan ifa'akon ora lini pakwala yabdadulan orang nana sasadu ya salasa ila nabi ringkang jeng nabi sallallahu alaihi wasallam kabarihim kaya liane salasa bahwa kifah umruhum makaden kan nagagan apa perkarane ya salasa khamsina lailatan 50 wa ajazahum nasulan hajarahum nasulan nyikiran min sadasa sepam manusia hatta nuzilat taubatuhum ba'd malam-malam den turun kenapa tobat salasa ba'd dalam saus ini wukifa malah den turun kenapa terima tobat ya salasa ing dalam sosone wukifa setelah pengakuan kaum nu tadi turun ka Kangjeng Nabi ngaku dosa akhirnya diterima pengakuan dosana yakni diterima dosana tuluy titah sodakoh cokotlah ku Kangjeng Nabi setelah instruksi ti Gusti Allah dicanda ku Kangjeng Nabi fa akhadha sulusa amwalihim wa tasaddaqa biha wa shalli alaihi lanjutan ieu
wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum Muhammad bejakeun ku anjeun ka sahabat anu tadi anu manehanana teu milu perang Tabuk tapi gancang setelah Kangjeng Nabi datang sumping ti pangperangan teh gegeraan nyarumpingan Kangjeng ngaku kana berdosa anak. Nah, bejakeun Muhammad ka arajana. Atawa khitab teh linnas ka seluruh manusia termasuk urang secara umum. Bejakeun Muhammad ka saantero manusia di mana bae ayana jeung iraha bae. Masyaallah, termasuk urang ge. Sakali deui bejakeun ku anjeun Muhammad khususna ka sahabat anu teu milu perang haju tobat atawa umumna manusia di mana bae ayana jeung iraha bae. Ayeuna urang bejakeun kumaha? Ya. I'malu silakan beramal masyikum sakadaek aja. Maksudnya silakan bedek boga pagawean naon ge acenna endek ibadah bae mangga. Acenna abdi mah endek main koprok bae gae. Acenna abdi mah endek nonton TV bae los. Acenna abdi mah endek weaan bae leg-leg sia. Los. Iya malu masih itu. Ayo geura. Masalah gas. Dia tenguntungkeun ka Gusti Allah urang ibadah kabeh sugan nambah-nambah mulia ka Gusti Allah henteu. Urang ayeuna mah maksiat kabeh maksiat ka Gusti Allah sugan ngurangan derajat ka Gusti Allah. Eueuh sacuil-cuil acan hubungan urang pagawean urang jeung Gusti Allah. Allah mangan sakadar ngainstruksikeun ge gajangkeun dek mere sorga kan nurut, dek mere neraka kan teu nurut sakitu doang. Adapun urusan-urusan nambah derajat jeung ngurangan ka Gusti Allah mantap. Cak Gusti Allah Muhammad bejakeun sakahayang jelema bejakeun ka urang Cikupa, bedakeun ka urang SPT. Sepatan SPT. Bejakeun ka wong Kronjo, wong Serang, wong Pandeglang. Pokoknya kabeh bejakeun. Iya malu. Besi ente jadi bupati de korupsi bejakeun terus. Besi ente jadi gubernur haju de korupsi terus. Besi ente jadi polisi dek dewakan bae jelema hegae. Nah enggak terus. Pentaan ku sia duit jelema. Ayo besi sia dek jadi kiai haju nyeun proposal terus. Masalah. Besi sia dek jadi kiai haju bener jadi kiai ibadah ka Gusti Allah beurang yang penting terus. Pokona endek migawe naon bae baik bagus maupun goreng bejakeun Muhammad ya malu silakan. Ya Allah. Teu bahasa kitu ge ngeri sebenarnya. Sebenarnya bahasa kitu teh ngeri. Atuh ngeri sebab di jerona teh aya ngaresep aya nyingsieunan. Lamun kanu osok ngaji bae urang ka santri, sing ngaji bae terusnya sing getol. Berarti kan ngabubung. Lamun aya santri kemudian tilok ngaji, sing tilok ngaji bae di dinya, teruskan ulinna. Itu kan nyana jadi mikir kan. Pan ieu kieu kita neruskeun ulin. Tuh kan urang ka anak urang. Sakolana bagus, kemudian atuh ayeuna naon gitu ngaranna gawena rajin gitu kan ya salatna. Ceng. Saya buka pegawaian bagus terus kan bunga kan hede anak orang di kita ngakal baik dagang mundur baik segala rupa motor geus beak sabaraha meureun ceng pegawaian sia terus kan nyana ge mikir kolot kubahas ieu kolot kan eta bahasa teruskeun teh ieu sarua imalu teruskeun pegawaian terus ya GSB ya lanjutkan eta sarua kene lanjutkan ge eta ge bahasa nyungkun eta. Boleh sebut bagus eta kus kitu. Bahasa teh kumaha kasaha ngomongna, kasaha tibana. Tuh kan? Ih,
itu bahasa gitu. Batak di dia teh aya dua rupa. Bahasa Gusti Allah anu diwahyukeun ka Kangjeng Nabi dengan bahasa i'malu eta teh aya dua kumaha jatohna kanu narimana. Hiji targhibun azimun lil mutiin ngaresep anu pohara ka jalema nu taat, nomor kadua wa'idun azimun lil mudhibin ieu teh ancaman nu pohara ka jalema anu berdosa. Sok geura anak urang getol gawena terus genceng urang lagi bari seuri terus anak urang maksiat we ceng sia terus-terusan maksiat terus ceng terus kan bahasa teh dua rupa eta kene bahasa Masya Allah ya Allah teh ya urang jadi bos terus deureuh ka anak buah rapih ya anak buah teh boro-boro nu dititah nu teu dititah ge dipigawe nu dititah khusus jana dipigawe aya anu teu khusus sapatu ku jana padahal mah lain bagiannya na dielap kitu keneh sasapu kitu keneh bersih eta luar. Aduh ieu anak buah hebat amat. Di samping anu dititah nu luar titah ge aduh rapekan teh cek urang Bandung mah disebutna teh masyaallah hebat. Nah eta kurang cek ka dia sia aya teruskeun nya eta pagawean siap bagus bahkan diberekan ku urang tah di luar gaji tah tuh kan. Nah aya ieu boro-boro ngelapan sapatu boro-boro jukut di cabutan ieu mah rahmat deuk mantong ge ieu ka bos diatur dah cak anak buah kege kena tah ka rahmat sialan anak buah gobloknya terpentu anak buah teu rek bebersih males atuh nu dititah ge henteu deui nu kudu nama asup jam 7 keluar jam 3 buat jam 4 beuh ieu mah ngasokna pa ai asupna mah bener jam 7 ngasokna teh jam 10 kene geus ngarokok bae jadi jam 7 8 9 tadi gawe teh di jam 10 mah geus kieu bae nya dahar teh nya ngopi teh nya ngarokok aya bos pokoknya itu guguran suruntul bae aya mah geus kieu bae korupsi waktunya bae haju salat pan mantep salat wiridan pan bae baca yasin 7 balik goblok bener udah kira adi gawe ya anak gua tapi bosna kadang sia siap boga pagawean kos gitu emang aing teh nyaho terus kan bahasa teruskeun kan nu tadi terus ayo terus kan terus ya eta kan bahasa ngancam waduh aing tidak terus penting ka nyahoan gitu asal aing dipecat ka dulu kumaha tah ieu bahasa teruskeun da jadi jatohna kumaha nu narimana i'malu oh sungkunan kumaha Gusti teruskeunana fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun balukar tina Allah nita neruskeun pagawean da pagawean teh horenganan bakal katingali ku Gusti Allah lain bakal katingali nisbati Gusti Allah mah atuh apaleun nyahoeun janang Allah dumanteug fasayarallahu amalakum Allah bakal nempokeun ka amal-amal anjeun ulah di akhirat di dunia keneh kira di dunia keneh ieu ancaman ieu sekaligus targhibun alim silakan dek beramal kumaha bae ge ibadah nu bagus teruskeun fasayarallahu amalakum Allah bakal nembongkeun ka pagawean-pagawean anjeun imalu mas itu silakan pagawean ente maksiat terus awas fasayarallahu amalakum Allah bakal nembongkeun ka amal-amal anjeun kabeh ulah di akhirat di dunia keneh jelema ibadah ka Gusti Allah salat konsisten berjamaah penting ala kadar hudang 2 rakaat bae mah isuk salat 2 terus bae bakal ditembongkeun ku Gusti Allah amalnyana istiqomah dina salat berjamaah pentingna hudang beurangna tah duha tempokeun setahun 2 tahun 10 tahun bakal aya berbeda fasayarallahu amalakum jelema ngridit
sewa sariri bae jamureun ngridit kabeh dah ngridit nih motor mobil atawa imah awas eta barang nu dilarang ku Gusti Allah lain ngriditna kredit masalah tapi lamun cash jeung kredit akur atawa teu nerima cash kredit bae atuh halal ieu mah nu haram soteh anu dua akad berbeda mun cash 10 juta lamun kredit 20 juta haram riba nah wari tinggal ditanya aya eueuh anu akur ta misalna cash jeung kredit akur mana coba mun aya bawa ka di jelema mana makana ulah ngomong langsung mah kredit haram teu kudu dibahas deui geus kieu ya aya kiai nu kakarek ngadenge nyuci sambarangan bae ngridit haram ye tah meureunanan teu ngaji kitab sungut si anak poe ngisoekeun tungtung nomor ribut hai ngaji ulah datang di tengah bae tanyakeun heula atuh ulah ka aing nanyakeun ka murid ge eta kucing haramkeun kredit emang geus dibahas teh dieu nyaho ya sarwana pantaukeun murid kos kitu ye atuh kan istiqomah nanyakeun iki kucing haramkeun kredit emang geus dibahas baheula dalil-dalil wah tunggus beres kumaha tek bener berarti ngajina. Nah, ya, nama kredit setahun, 2 tahun bakal fasayyarallahu amalakum katembong gara balukar siksaan ti Gusti Allah. Jelema jokot duit di bank atawa rentenir fasayyarallahu amalakum. Jelema judi fasayyarallahu amalakum. Jehe korupsi fasayyarallahu amalakum. Bakal ditembongkeun di dunia keneh. Ibu urang sararea anu gajanten nu pernah janten gubernur di negeri urang atupan ayeuna ge masantren kene eta teh apa sayarallahu amalakum ditembongkeun ku Allah sajabi teh eta ge seueur keneh hapunten ka para pejabat sumuhun ieu teh da sadaya ge tarangan salaresna mah atuh saha anu di penjara teh hapunten ka sadayana caknya goblok meureun sia sopan ge nyeri ka hate aing tahu kok jelema ngajatokeun cinta ka hiji awewe na sopan geus hapunten jakena sanes abdi nolak ieu hapunten kunaon atuh ieu mah aduh masyaallah nya teu tiasa nyarios ieu mah hapunten we teu acan we heula ayeuna mah heulanan teu acan hapunten we heula nya ieu mah mun bilih badan kanu sanes mah mangga bae eta pan sopan tapi nyeri sial tah urang priangan goblok nyeri eta kos kitu. Aduh, ongkos sopan padahal nolak. Beda jeung urang Tangerang atawa urang Karawang, Bekasi, tah mah sapagodo sarua. Mun aya anu ka awe teh dicintakeun neng. Deh. Cintayangan bae nu saejeun sih. Emang kuna henteu lah ieu mah heulanan. Moal wakal wenan teu bogoh, jelas-jelasan kan. Ambo, budak. Tangerang makan kos gitu. Bung lah. Bung. Jadi emang bahasa lah kos gitu. Tapi kan emang ngeunaheun kos gitu kan. Di teu adi ulah awak eulanan. Orang dawa kidak eulanan ulah awak eulanan. Mak urang mah eulanan nya eulanan. Atuh pan atuh kulantaran emang nagarana tuh biasa we. Tapi kan di Bandung mah lain. Hapunten. Sanes teu nampi sanes. Tapi ieu mah henteu we heulanan. Bili bade miliaran sanes mah teu mangga we heulanan. Abi mah teu geuneuk teu malek mah goblok beureun. Eta teh nolak teh tolol. Sopan tapi nyeri. Atuh beda-beda daerah. Nah, ieu tah sakumaha tadi seueur anu marulya anu aragung ayeuna ge nyantren keneh kapan hapunten we da di dagri urang ge kan aya ibu urang sarerea nah nu sanesna ge kan mantuna ge sami ayeuna ge nuju masantren keneh di mana di bawah druji teu balain masantren penjara sumuhun aduh loba-loba deui eta teh keuran fasayyarallahu amalakum
Ye imalu masih sok ada korupsi pasarallahu amalakum. Sok si ada judi pasarallahu amalakum. Mana jelema nu sok judi sugih malaya. Malaya jelema nu sugih. Caranya anak naon kitu ngaranna judi menang 100 juta kan buat eta koprok 100 juta mana aya koprok 100 juta. Ja bandar ge boga ge ngan 1 juta. Bandar koprok mah 30-an juta ngan 1 juta. Nah, kotok-kotok menang tah bayar. Kotok-kotok menang tah bayar. Keke nyana nu menang deui. Kotok-kotok nah beak jeuna geus deuleu. Beak ge duit aing cak bandar ye. Kotok-kotok menang tah du batur teh ya. Mangkaning aya gedena 500. Yeuna geus beak tinggal 50.000. Atuh kumaha tah? Ye, sama we di balang. Geusaan cak cenah teh. Tolong bandar koprok mah di mana ge kos kitu. Ya modal lagi nya nang 1 juta. Deh, atuh siapan bandar koprok nage. Ayeuna judi 100 juta, nu 1 miliar. Mana nu sugih? Gua menang judi misalnya teh menang 100 juta. Put. Nu ngadenge, sia menang judi kan? Heuh, menta tuh aing tah 10 juta. Sia belum tah 10 juta. Teu karasa tah nu sit teh. Nyana mah ngarokok, ngahutang. Judi emang kumaha gitu, masya Allah, tamah hawa nafsu doang. Nah, pas sayarallahu amalakum, jelema nu sok judi imah lagi bakal dijual. Malum masyitum pas sayarallahu amalakum. Jelema can mahi dina nyandung. Lantaran ngan sakadar nafsu doang. Sapira digawe ge kocak-kocak aya borongan. Kocak-kocak aya borongan. Aya geus borongan pamajikan opat. Pas sayarallahu amalakum kadeul mbak mal kebal deui ge budak TBS eta kajeun kumaha. Je gantung diri bisa ujanan. Ye nu kolot menta, nu kadua menta, nu katilu menta. Nanti dulu dah ngutang aja di warung. Entar nih belum ada proyek. Ya dah ngutang kan geus aya 1 juta 2 juta na cak tukang warung kapan bayarnya? Entar tuh saya belum ada proyek. Nanya deui kan ka suami, belum ada proyek, pandahar mah kudu terus. Mah udah sekarang kita musyawarah, kita jual aja rumah yuk, nanti juga adanya jual rumah kita di mana ngemper aja dah. Tuh, ai pamajikan opat ai mah ngemper etis tante. Mal kebel ya pas sayarallahu amal. Lamun dek nyandung kuduna boga pabrik teh. Awakna seger teh. Bobogaan ge seger teh. Atuh bade bobogaan teh seger ngan sok doang pamajikan 2 buku tilok digarap-garap. Lalaki tolol sama kos kitu. Gua pemajikan minta cai di kurang pemajikan salaki lemah cenah kiai. Lemah naon ieu? Lah lu ngomong. Pancena 2 pemajikan, 2 mah 2 bae cenah mangso jelema mah kos kitu. Geus hudang-hudang cenah kiai. Sacenah eta kiai moal bejakeun nama rahasia perusahaan. Nah, ieu lamun aya jelema eta teh pagawean anu di luar. Naon kitu ngaranna? Di luar kelayakan. Pas sayarallahu amalakum. Delekeun tungtung. Delekeun. Allah bakal nembongkeun. Jelema ibadah pas sayarallahu amalakum. Jelema nyieun pondok pesantren, salafiyah. Engke bakal katembong ku Gusti Allah. Kumaha kaikhlasanna pas sayarallahu amalakum. Deu tungtungna. Jelema nyieun yayasan. Awas delekeun pas sayarallahu amalakum. Nya manehna bener-bener ka agama apa ka dunia pasarul hamalakum aya kiai anu dirantai kiai yayasan dirantai emang kudaon gitu ya itu korupsi bang itu beres manajemen aja sama sekolahan pesantren mah pasarul hamalakum jelema jadi pejabat korupsi pasarul hamalakum pokokna mah naon bae naon pasarul hamalakum kalau masuk inget ka dongeng tak inget ka Gus Dur dongeng-dongeng nu didongengkeun ku Gus Dur. Aya hiji kiai bager jasa. Boga tangkal rambutan di hareupeun imahna. Lembut. Santri geus kieu bae. Lembut amatnya. Lembut amat tasini tas si santri teh. Beuting yuk urang garap yuk. Ayo siap tah. Geus. Sia nu naek, embung sia nu naek. Sia nu dihandap nu mulungan. Naik geus. Tong kos sagarang manyatkeun kuya. Naik terus urang ngadahar cenah ulah di daharan atuh bukan turunkeun ilanan ke kakarungkeun ka urang bawa geus turunkeun tek hareup
turunnya nggak beres, pondoknya nggak ada haran, aman kan? Masya Allah, kiai beri doa, jangan nangis gitu bes usnuzon santet. Menang 2 poe kan lo pakai nih, nyokot yuk, ayo nyokot deh, saku bakal mari tah, aman. Kan kiai nage nele, isi rambutan aing jadi nggak saha sih, ya aing nggak ada yang kuciwas nama tipe ting teh ye, kiai mau merendanan aing peting hudang mah osok. Katilu kali sarua jeung taeken kadenge ku kiai ditempo kan kadenge tempo arai tempo nu nungguan di handap beneul ka kiai lupa teh berebet bae kan langsung ae di jero kamar kieu wah aing kajawan beungeut teh cekeun teh geus kieu bae mudah-mudahan aing teu kajawan beungeut cak santrina kiaina kan di handap terus bae di luhur geus pinuh tancan. Nggak sepinu tancan, sekian cek nudu, ngos, cak santri depan sorana beda, sorana lain, hujannya digerak deh, jang, nggak sepinu tancan, cukup, lain bahasa nu biasa aja iya mah, yang namanya iya mah, barang di dili asana kiai kajian ngomong, ditelak-telak, banyak bener iya. Tidak turun, jangan di luar bae. Digerok ke cukup jaga segera turun jang. Waduh bener, waduh kiamat segera. Kajawan turun jang mesti ragang, moal jang. Kecuali kiai dah kai baheula jang jana teh. Embung kadele banget. Embung turun mandek kan embung kadele banget. Aduh tapi kiai hebat tuh ya. Geus atuh cenah mama ka jero bae heula. Kitu atuh gitu. Turunnya lompat ka kamar. Babaturan keur kieu bae. Nya lagi guprak bae ka dieu. Rambutan ditinggalkeun. Sakarung rambutan. Atuh babaturan geus gas. Ieu teu ngomong itu teu ngomong. Aja jangan nanya ayah kiai kan sialin nggak bejaan aduh nggak bejaan kumaha aja jada di luhur nggak tadi orang kumaha aja jangan isukan udah apa datang baik kak kiai mula emang konan atuh jangan tuh jauhan kabanget orang iya deh tuh kiai menyahon jangan kumaha aja suara orang tingkah orang moal cek nuntut lah teh ulah isin orang kajian kumaha isin kajian kumaha ge ulah nyana pan peuting kajian kumaha ge teu neuleuh ka beungeut urang ulah lah nyana keur pasini kitu isuk-isuk jang ka dieu dah kan cak ai ge kanyawan kan cak ai ge kanyawan digerokeun ku kiai teh ka dieu jang cepet waduh datang jadi merungkut duaan hampura kana kieu kajen kumaha lain kitu mundeg di alaan nu arasakna alaan kabeh oh masalah mama emang musuh aya di ala ieu sok atuh bisa ngalak mah ngalak ka luhur engke ujang beusi hayang menyokot kan eta kos kitu teh ieu malu masih ditita ge pan teu ngeunaheun kana hatena aduh sakira ibu yang ieu ai teu daek pan urang kumaha ai daek pan atuh kumaha ayo ke daek-daek oke kan naek nyana dua anu hiji cak babaturan anu liwat kanyahoan kan atuh sugan teh nyana teu nyahoan babaturan ge cak aing ge bakal kanyahoan sia teu kabehan santri nyahoan mawanyana maling anu kiai pan sugan teh kiai doang nu nyahoan paduh ampun nah ieu pasayarallahu amalakum di jelema maling sakali mah teu kanyahoan dua kali mah tilu kali mah pasayarallahu amalakum bakal kanyahoan bae kos dongeng abah teh anu ngadidi kucing bisa mawaan eta bisa mawaan naon kadaharan ge barang kadatangan tamu beh geus lain jelema deui nu mawaan sangu nu mawaan cai ucing cek 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 hebat amat teh segana
tuh gitu ucing di dieu mah ieu teh angora ucing angora nurut geus ngadidik ieu mah kajeun kumaha ge ajib cek cenah hebat-hebat teuing ye tah tapi kan mejeuna bae geus beres tinggal dahar doang ye geus siap dahar torojol teh aya beurit atupan ucing mah kabeurit musuh sedangkeun beuritna anu layak didahar ku ucing kita acak-acakan kadaharan nu tadi cek cenah hebat teh tah geuninganan sayur beak kata rajang, lauk beak kata rajang, bahkan kacepretannya anak itu. Atuh udak-udak berit didinya. Fasayarallahu amalakum. Bakal kanyahoan bae aslina kajeun kumaha. Jelema lain kiai ngaku kiai, fasayarallahu amalakum. Jelema lain bos ngaku bos, fasayarallahu amalakum. Jelema, aduh dedem goblok beureunan atuh tenang bae sih. Yes, siapa? Bakal serot atuh tunggu lawan haju kos kotok ndoga. Atuh jadi jauhan be batur. Fasayarallahu amalakum. Ieu ayat masyaallah. Imalu masyitum. Fasayarallahu amalakum. Ayo gawe kumaneh bakal kanyahoan pagawean urang kajeun kumaha ge. Je lamun henteu kanyahoan lila turun azab banjir. Turun azab angin, turun azab gempa, eta teh dikanyahokeun nu mantak dibere gempa aya naon si didinya, nu mantak dibere angin aya naon si didinya, nu mantak dibere banjir aya naon si didinya. Fasayarallahu amalakum geus ditegor ku Gusti Allah sababaraha kali geus terketahui tapi teu daek tobat. Fasayarallahu Allah bakal nembongkeun kana amal-amal arajeun kabeh nu dipigawe ku maneh imalu basitum sadaek teh sia tapi deukeun ulah di akhirat di dunia keneh bakal katembong. Ya Allah teliti ku urang kamari aya angin di mana mau Tanjung Kait belah dieu setik urang mah ngan sakadarnya alah beliun aya naon kiai makan neliti aya naon sidinya sampai aya angin beliun anu pohara da rusak sabaraha puluh imah kentengna rareueuh aya naon sih didinya teliti ku urang mabok mungkin aya tapi meureun teu sabaraha zina mungkin judi mungkin korupsi mungkin maling mungkin teliti oh kanyahoan didinya teh aya perumahan anu encan dieu si lolobana masih kosong keneh bahkan geus aya rarusakan saeutik eta teh dipergunakeun ku jelema nu hidungna belang ulah haju ngaca sia jairu kan mah teu belang siapa goblok bogo ngaju ngaca aing mah teu belang cekna tah ieu horeganan markasna didinya geus dibasmi ku masyarakat lurahna bahkan geus pernah ngabasmi awas jangan melakukan prostitusi di situ nah, tetep bae geus dibasmi tahun kabari datang deui ka dinya geus diurak-urak padahal ku masyarakat ge ih bahaya siap masyarakat didinya ge geus ieu teh ya adalah keur memancing siksa awas ya bahkan geus pernah aya sababaraha bangunan dibeulem ku masyarakat geus amat datang deui keur meujeuna loba-lobana ku di daerah eta prostitusi perzinahan geus teu bisa diatasi terakhir ku Gusti Allah jipas sayarallahu amalakum baheula Gunung Galunggung keur kula di Garut tahun 82 akhir nah begitu tuh isuk-isuk teh weh kos peuting bae si aya naon mobil ti arah Tasik teh kacana pinuh ku debu Gunung Galunggung cenah Gunung Galunggung oh ngaji makan terus bari make ieu gara lampu nah sapoe dua poe sekian hari cek ajengan teh urang ka ditu cenah urang ningali kanu
naon gara-garana anu jelema-jelemana ngungsi urang bari mawa eta kupat terus supermi baju-baju santri tadi diajak ku almarhum dengan imam batu di bumi mah nyeun kupat supermi ngarumpulkeun aya oge masyarakat berangkat jadi nempok ngarubu bener tamatu lain bereun pantar urang jatuh pagenjak-genjak kos kitu sih di desa di bawah desa pagenjak-genjak di masjid dan lain di kam pohara nah geus we sakitu tah tapi di mobil teh nyarita jangan moal pati-pati aya siksa gunung meletus kitu lamun teu lamun lain siksaeun mah ke aya naon di dinya teh ngobrol teh di mobil urang mah kan santri ngadengekeun we baris kiai sa mobil kura sa mobil ada yang dongeng aya anu apal horenganan di dinya teh raja kredit di Tasik teh raja kredit di Jakarta teh raja nama urang Tasik eta kredit ribawi buahkan rentenir kelas kakap geus lain kelas gabus di kakap Tasik Malaya aya nu apal Pak Anu nah ku salah urang mantu kiai nyaritakeun tentang Pak ngobrol lah caritana sekali deui di ditu di Tasik bener horenganan seperti eta lain teu ditegor kan ku kiai nu sejen lain teu di bere kitu naon ngaranna papatah tapi ternyata kekeh terakhir pasayarallahu amal tungtuna mah kabaun bae kabawa kabeh jeung nun teu gitu nah tsunami Aceh atuh geus pada maklum dirinya mah jaba gembong kitu judi teh di dinya gembong narkoba di dinya anu ambualayah ka Jakarta ka mana teh ganja teh di dinya lain teh dicaritaan ku kiai teh geus terus bae pemerintah ge terus bae tetapi kan terus bae deui nyana tsunami keun beres tsunami sugan teh salaladar muas sih keneh nyalembrung tagaja mata tsunami teh kan ditata ku pemerintah nyalembrung ganja sorangan kan di Aceh mah jadi sorangan di sisi hau ge ganja jadi sorangan di Aceh mah di sisi hau ya hau tah anu di itu mah kan masih kena tanah-tanah di sisi hau ganja di pot di pot teh mimitina melak bunga kebel-kebel aya ganja Aceh satu daerah henteu sakabehna Aceh tadi daerah eta seperti eta lain dibasmi dimanfaatkeun deui bae dibawa deui ka Jakarta treukan keneh bae tsunamikeun deui gempakeun deui ku Gusti Allah masya malu mas itu pasallallahu aman urang nu perorangan mah geus sering anu rentenir anu minta 10 juta jadi 100 juta jang mayar ku hari geus karari takar rasa ku siat leg-leg ta renten ku siat urang lamun ngomong kitu pan beuki mun aya ka kiai-kiai cenah kula boga hutang bari tadina 10.000 bukan 100 juta pan atuh teu dibayar-bayar pan anakan kumaha atuh haji lamun bebejag haji pendek mah bohongan sia tah cak aing ge ulah kos kitu mulai geus ya golok aing kasiat teh neuk minta nasehat goblok lain teh nyaho eta teh haram tadi ceuli sia ai beheung onam ceuli we hiji lain kitu nasehatan ku urang kadang-kadang orang bilang geus bae tuh urang loba tobat bae ka Gusti pasrah diri ka Gusti Allah ulah bonganna cak aing ge pan nya ge nyaho eta haram aju ku urang dibongana disepak bisa punya tuh eta pasarallahu amalak kecuali kiai lamun aya kiai bari amruk lantaran dibangun maka duit pemerintah tadi nama santri aya 20-30 maju asup Golkar pondok ngawa bagus santri eueuh masyarakat nu ngaji bebejakan ka urang duh kiai ieu barang dibangun teh ku pemerintah jadi kieu duh padahal mah abdi teh nyaho saperbentar tadi tepati bagus kan ieu kudu kumaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim aya naon kiai
qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Caknya sadaqallahul azim. Maha bener Allah. Artinya mah pan jadi penerjemah napa jak kiai pan. Dengan nama Allah yang maha mulia dan maha agung. Sadaqallahul azim, maha benar Allah. Sesalaman ya. Jadi kumaha tuh bingung gitu. Ayat ulah sembarangan imalu fasayallahu amalakum. Bakal katembong gajen ku kumaha ge. Amal urang teh ya. Nu kurang dipigawe. Maka cak Kangjeng Nabi, awas. Inna rajulan amila amalan fi sokratin semma la babalah wala quwwatalaha. Tapi kumaha kadituna? Masya Allah Karim. Lamun bae hiji jelema beramal karena pagawean, amal bagus atau goreng, beramalna fi sokratin sama di jero batu anu lesang gede di jero la babalah eueuh lawangan wala kawata eueuh jandelaan kubata la kharaja amalukum ilan nas ka ila makan. Masyaallah eta ucapan Kangjeng Nabi. Bakal tembong bae pagawean urang bagus ka tembong bagus, goreng ka tembong bagus gorengna ka ila makana dek beramal naon bae. Wali beramal di gunung nu nyahoeun, salat sorangan, ibadah sorangan. Lila saha nu mere nyaho atuh bahwa di luhur aya wali. Ih, ya Karim ya Allah, bakal kanyahoan ka manusia cak Kangjeng Nabi. Kumaha kurang nyumputna eta pamalingan sakali, dua kali, tilu kali geus kajebegan mah kanyahoan bae. Bahasa jebeg teh bahasa Bandung eta. Sopan jebeg. Fasayarallahu amalak. Gehe kebal mah atuh kanyahoan bae. Nah, aya jelema nyandung rapih jasa. Geus curiga kabeh ge nya. Nya. Padahal mah saimah rejeng ka pisah ku tembok doang. Nu kolot belah dieu, nu ngora belah dieu. Tapi rapih jasa. Nyanana make mobil box, ieu makan asli cerita asli. Cerita asli mah make mobil box, ge mobil boxna diteudeun di mana nyanana ka dinya. Kan teh curiga. Ke sapatu make naon atuh ngaranna ge mobil box ieu. Nah, wae jilir atuh kieu. Geus teu kanyahoan setahun, 2 tahun, 3 tahun teu kanyahoan anakna geus umur kelas 1 SD. Ya kan eta ge kanyahoan gara-gara meuli es. Meuli es, aya tukang es. Kering. Meuli anak nu kolot kan datang ka dinya. Kebeneran anak nu kolot, "Pa, beliin dong, Pa." Cak nu kolot, "Bapak ke siapa lu, Bapak?" Itu. Emang bapak lu? Iya. Patut dicurigai nih. Tadi anaknya padahal bapaknya geus sejuk. Maksudnya ulah siap lu ngomong bapak tuh. Ieu batakan meuli es bareng tuh kan. Nah, anak nu kolot mah meuli berikut pamajikanana. Kunaon nyana nyuruh tuh, "Pa, beliin dong, Pa." Gitu kan. Ieu cek nu kolot teh, "Lu ngatain bapak sama siapa?" "Sama ini." "Emang lu anak siapa?" "Ini bapak saya." Cak nu kolot ya. Aduh, dada aing murag budak. Tah eta kumaha eta? Ye, kajen ku kumaha ge? I'malu basitum fasayarallahu amalakum. Bakal kanyahoan bae. Ye, bakal kan ti anak man kanyahoanana. Anu kiai anu nyandung teh, kiai nu nyandung, aju kebeneran aya anu ngajikeun pemilu ngajikeun kiai da kadinya. Bebejana kanu kolot, aya ngajikeun cenah ieu. Aya tuh ngajikeun. Kunaon atuh padahal bakan gilir. Padahal kan gilir sapeting. Eta teh geus sababaraha taun. Eta mungkin ka 3 taunna. Nyana bebeja ngajikeun atuh geus kiai mah babari bae. Undangan lah. Tuh kan. Babari alasan. Undangan nujuh nama tang puluh ngaratus atuh pamajikan teh nyana naon ieu. Horenganan, dedeh.
Iya, eta kan bebeja tah. Naon ka? Ngajikeun. Geus sapenting dua penting ka tilu pentingna kasubuhan. Gotu, maksudna kasubuhan teh nya kan gilir kasubuhan balikna biasana balik penting gimana teu bergegeraan bae. Salah sorban tiung. Atuh tiung biasa we di ka dieu ge. Nya kos teu boga salah teh tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cak anu kolot teh. Ha, iya. Cak anu kolot naon? Nah. Iya. Munafik ya. Sok aju kikituanan urang rumah tangga nya. Iya. Naon sih naon? Diuk. Sakumaha PM. Diuk. Eta ka kiai eta. Atuh diuk kiai ge naon sih aing sasalahna ieu salah ratasan teh. Sorban buka. Aya naon sih sok aju mamarahan ki isu-isu sorban buka sorban. Ke heula ieu aya naon ieu henteu sorban buka. Dibuka ku jana. Teh diharap. Eta sorban teh tiung. Jana teh aing salah bawa. Sial jasa. Masya Allah, tak eta kan pasayarallahu amalakum. Kajahoan we nyandung. Ih, aya deui kan ieu kiai nyandung keneh. Tenang hiburannya. Jadi kacaritakeun nyandung teh nyahoeun kan nu kolot. Tah, nyana hajat. Nyana hajat. Nu ngora bebeja. Haji, kula kadinya teh ulah. Masalah jeung moal nyahoeun leubeut jelema. Geus atuh. Geus. Biasa teh hajat atuh pan teh nyahoeun saha itu kan hajat mah. Geus, ada datang. Kabeneran imah kakana belah ditu. Jadi nu ngora teh datang ka dieu terus ka imah kakana kan. Atuh pan nyana tak ka hajina kadinya. Imah kakana ngobrol sakedeung. Dia lantaran hajat, digeuraan bae. Datang kan ka imah deui, aya mah setengah jam malah nyana ngaleungit. Nuju ka dinya deui. Barang di dieu kudu kolot teh. Sendalna sabelah lain sabelah. Sendalna nu hiji sendal awewe. Emang nu nyandu mah kitu. Jelok boga rarasaan tolol. Langsung dicekel we kaji. Sadar teu kaji. Emang kudu naon? Sadar henteu sih kaji. Mantas di mana ka haji? Jadi ka mana cek jadi atuh keur hajat ieu atuh mau ka mana? Henteu sadar henteu ka haji. Emang aya naon sih? Coba tungkul sakedeung. Sia kai tah tungkul heula sakedeung. Sendal akur henteu. Eta beunang ti mana ka haji? Beunang ti mana sendal jadi beda kos kitu. Ayo. Atuh banyak keur hajat, banyak ditungtun kuno kolot. Tas di mana? Tas di mana? Eta deui nu kolot aturan engke bae nya. Heuh aturan boga adab bae saeutik engke bae geus beres hajat. Ieu mah lain pan, tungtun mah lain nongton panganten, nongtonnya napan. Nailah imalu asyarallahu amalak. Tunggu tungtungna kajen kumaha ge. Sahebat-hebatna bae starasi moal ka ambe pais daging hayam. Tarasi bae. Awak urang di bagusan luarna makan make baju kokoh samping ngecap gajah putih deh, kokoh putih, cap gajah putih, kopiah putih, sorban putih. Deh hebat, padahal di benak hati nama aya racun, di benak hati nama ieu teh aya tumbilaan, di benak hati nama ieu teh aya utek ugelan, di benak hati nama ieu teh kropos. Putih tinggal putih bajuna, putih tinggal putih sampingna, putih tinggal putih sorbanna, putih tinggal putih kopeahna, putih tinggal putih sendalna, tiluhur tepi ka haw-hawna putih kabeh. Tapi di dieu na geuneuk pasayarallahu amalakum bakal katembong. Bakal katembong ajen ku kumaha ge. Ieu lain cak sasacak Allah. Ge, urang nyumputkeun amal bagus urang mung kanyahoan ku batur. Lah ja amal beramal ka Allah, geus zikir ka Allah, sholawat ka Allah, geus embung kanyahoan, bahkan di hareupeun jelema mah urang bangun bidug bae, bangun kitu bae biasa teh. Tapi kolbu urang talukna ka Gusti Allah, fasayarallahu amalakum bakal katembong bae ieu kahebatan kolbu urang teu bisa disumput-sumput. Sabulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun lah seuri sia boga pagawe naon sia. Emang aing teh nyaho. Ieu mah keur carita bagus, ieu mah jore meureunnya.
kanyahoan wae kajen ku wae jero hate. Emang teu kanya pasayarallahu amal. Sabulan orang bisa, 2 bulan orang bisa, katiluna mah masyaallah. Jelema ye. Anu ngabobodo diri. Jelema anu ngabobodo diri. Padahal mah lain kos kitu, tapi nyana bertingkah kos kitu. Misal sabenerna mah nyana teh ya henteu bagus, tapi bertingkah bagus, ngomong dibagus-bagus segala dibagus, padahal mah teu bagus. Tinggal tunggu tanggal mana fasayarallahu amala. Sabulan 2 bulan setahun bakal kanyahoan aslina. Emas mah kanyahoan aslina, jelema raresepeun kabeh. Jelema mah kanyahoan asli nu teu benerna, atuh disepak. Disepak, bahkan lain disepak deh penalti, lain disepak deh ya disepak bangsa kada disoer lagi wah penalti ceger beres tuh kan. Emas kanyawan aslina resep, perak kanyawan aslina resep, mutiara kanyawan aslina resep, tapi jelema kanyawan aslina nu kebeneran aslina teu bener di penalti 12 pas geus teu make priwit deui teu make ieu mah langsung bae. Pasayarallahu amalakum. Ulah main-main jeung Gusti Allah. Ulah main-main. Sakumaha jelema kadeleuna jore, di balik jore aya bagusna pasayarallahu amalakum bakal kanyahoan bae. Jelema rudin amat, jelema goreng amat, jelema itu atana ijid amat. Zahirna terjata, zahir ngawadahan anu hebat di jero batinna horeng aya nurun ilahiyun, aya ma'rifatullah. Wadahna bae nu jore dijorekeun ku manehanana nu mentek dijorekeun embung kanyahoan sabulan 2 bulan setahun 2 tahun pasayarallahu amalakum bakal katembong hebatna eta jelema dibaguskeun awak urang teh diudang-udangan balah udang-udanganna ge udang-udangna ye hampir mun direndengkeun jeung ban Vespa gede anunya na hebat jasa. Masya Allah dihebatkan guys, ngomong dalil, ngomong hadis, tapi di benak hatina aya hasudan, di benak hatina aya riaan, di benak hatina aya segala macam penyakit-penyakit. Pasayarallahu amalakum, udang-udang tinggal udang-udang bakal katembong amal asli. Imalu mas itu. Pasayarallahu amalakum. Ya Allah, satu sisi orang teh dititah, ayo ya. Gara beramal bakal kanyahoan, bagian nu taat aing kene kajen disumputkeun bakal kanyahoan ya. Berarti kan aya target ngaresep bagi jelema anu maksiat ka Gusti Allah. Ayo sia teruskeun maksiat kege bakal kanyahoan ngarenten. Waduh irahaning aing bakal kanyahoan. Kabeh kanyahoan, nu maling ujungna kanyahoan, nu nyandung ujungna kanyahoan. Mentak mending per-peran bae kan nu kolot. Lamun endek banding bebeja, neng. Ieu mah kakak mah izinan bae. Aya naon? Izinan. Dek ka pasar tah lain neng. Atuh iraha teu ngizinan. Aya dek ka pasar mah jadi izinan bae. Lain neng. Kunaon? Ieu mah kakak mah aduh. Naon sih? Iya aya jahe neng. Aduh masyaallah. Ieu mah izinan saminggu bae cakena teh. Asana ngarumas jasa ieu. Asana kakak malah mun teu laksana ka dinya. Nanaonan. Cek pamajikan teh. Nanaonan. Teu mah izinan bae bahkan anteur. Anteur ka mana? Ieu teh jahe ho. Oke. Kana ketungguan sakedeung. Nah, ketungguan sakedeung ke goleng izinan. Orengan ngasa golok. Tah, urang kan serba salah. Ari urang bebeja teh diizinan. Ari urang teu bebeja kanyahoan bae. Mending mana? Ayo mending mana? Tuh kan. Mendingan ulah nyandung. Neuk naon tuh nyandung sagala lah geus. Lamun deuk nyandung nu jauh. Fasayarallahu amalakum bakal katembong ku Gusti Allah diri urang. Lamun geus ditembongkeun masih keneh bae, dikiriman angin, dikiriman gempa, dikiriman tsunami, dikiriman banjir. Ketika aya banjir nu mantak para aulia Allah, osok aya nu dibere alamat banjir ye, dibere. Aya naon emang nyana kan komunikasi jeung Gusti Allah, Gusti kok aya banjir, aya naon sih nu sabenerna dibere tah ku Gusti Allah. Alamat eta teh tah di daerah eta teh kieu masyaallah karim tuh pasayallahu amal
bahkan wa rasul jeung Rasulullah ge bakal apalin da dibere wahyu ku Gusti Allah bahkan wal mu'minun orenganan jelema mukmin kamil anu mukmin tersebut tegas jadi kakasih Allah bakal diberenya deui boh dirina boh nu sejen Allah bakal nembongkeun ka amal balerea Rasul bakal nembongkeun ka amal balerea mukminun ge bakal nembongkeun ka amal balerea bahkan kanyahoan ja mukminun teh horenganan di dunia jeung di akhirat umat Kangjeng Nabi mah bakal jadi saksi lain nyaksian nu kayeuna bae nabi nu baraheula ge bakal disaksiana ku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditembongkeun di dunia keneh cikasan nyaritakeun wallahi ma ahadun minan nas basatallahu lahu fid dunya falam yakhaf ayakuna qad mukira lahu fiha illa kana qad naqasa amaluhu ajaza ra'yu aya hiji jelema ti manusia dijembarkeun ku Gusti Allah dunyana tapi teu sieun bahwa eta adalah tipuan ti Gusti Allah istidraj ti Gusti Allah berarti nya teh kurang amal jeung kurang pemikiran moal kebal deui bakal kena siksa ti Gusti Allah ya Allah ya Rabbi sing hade jasa sing hade tinggal urang ku ari nu cicing bae kiai Ustad sok kadatangan jelema nu kararitu pan kiai mah tuh datang bae paranti kokosed atuh paranti kokosed deuk pilkada datang ka kiai geus jadi atuh jauhan kiai kokosed ngaranna tinggal kotorna bae kiai tengetkeun ku sia kiai lah cenah kiai uci geus atuh aing mah lain kiai ja calo aing mah sing ada urang babarengan ya sing ada negara nu sejen mah kajeun rusaknya asal udah Tangerang bae pancena rusak kan atuh geus rusak lain kajeun rusak ya sa yuh pugu Tangerang pangrusakna pangrusakna teh Tangerang ieu lain lalagaan Masya Allah karim ngajabreg ambalaya tah ku ari urang mun kadatangan jelema nu kitu kumaha ja osok kadatanganan hendak inget ka dongeng Kangjeng Nabi Musa diwahyuan ku Gusti Allah Musa idza ra'aital faqra muqbilan faqul marhaban bi syi'aris sholihin di mana anjeun neuleuh jelema fakir datang ka anjeun sambut marhaban bi syi'aris sholihin sambut mun aya jelema fakir komo ahli ibadah sambut ku anjeun eta teh anjeun teh keur kadatangan syi'aris sholihin coba kiai aya nu nyambut nu fakir amun aya kiai na keur ngedeng bae kitu Waalaikumsalam ka pamajikan saya teh coba eta mah tetangga anu miskin teh bejakeun keur istirahat jeung sayupon Masya Allah ieu urang can bisa jadi kiai ge can bisa urang keur kieu Waalaikumsalam saya tak itu menini cenah ninina ya bangun nama kempleng tawang menta-menta bejakeun keur sare can bisa jadi kiai teu bisa nyambut Waalaikumsalam ka anakna coba deuleu sa aja eta mah cenah bangunna santri geus kolot apa budak rada kolot kanyohan santri sa calanana panjang sampingna kaluhur oh Cianjur ya kajian kukumaha ge Cianjur ya bae kajian kukumaha ge naik naon nih kadinya na bu kesangan bah tidak istirahat bae lagi ditegor sih aku Gusti Allah ditegor ja urang dititana ge kuduna marhaban bi syi'aris sholihin mun aya nu kos kitu masyaallah marhaban ya ahlallah marhaban tangkep urang cetek aduh asa jasa hirup Gusti sebab kiai mah keur dideleukeun ku Allah kiai mah sebab dibere ilmu titip aing ilmu ka sia kiai sia meunang ngadapang meunang nangkup di pondok pesantren 15 tahun gunakeun ku ari keur dideleukeun mantap ulama Inggris jasa ge keur dideleukeun sia ka mana hate sia coba ketika datang mantap kai mah kiai mah macam-macam nu datang teh ti mimiti nu waras datang ka nu edana ya aya
mah kiai mah datang wedan maju sekali nu datang rombongan wedan. Masya Allah, iku mah menyikapina awas keur didelekeun ku Gusti Allah. Je mangkumaha eta teh utusan Allah. Nek dikumahakeun ieu tah eta datang timiti nu susah kuduna mah marhaban marhaban sambut. Duh, nu miskin mah datang cari kayak gitu. Cai nginumna gelek lek. Oh, kurang kene tambah. Sakanu pelayana santri geus eueuh deui nyutai teh mah cai sumur. Sada mah asal cai bae geus habek. Teu kudu nu amis-amis nu kitu ieu. Sambut. Bu, Masya Allah geus dibere cai geus bunga jasa komo diajak dahar geus katarimakeun jasa. Ieu teh lain sakadar sakitu cak Gusti Allah neuleukeun. Bagus ya nyambut tambah aing nang aing ngiriman teh. Mantap ka Kangjeng Nabi Musa mah kos kitu marhaban bi syi'aris sholihin. Datang nu miskin teh kudu bunga, datang nu pakir kudu bunga. Di aku pangleuwih ngakuna nu pakir jeung nu miskin. Mantap lamun aya kiai ngahormat ka camat salah, ngahormat ka bupati salah. Naon? Sebab kiai mah keur magahan rakyat leutik. Ketika nyana berdampingan bangga jeung bupati cak bapak-bapana santri je ai nyana dihormat aing teu balik sia. Cak bapana balik ulah mondok di dinya. Kunaon atuh aing teu dihormat datang ka dinya. Pugunya na dikiaikeun ge ku aya anak-anak aing mondok di dinya. Nyana teu ngahormat ka aing, puna aing mah kesangan bae ka dieu pan. Leumpang naik ojek. Betul, pada itu mah dihormat jasa aing teu ditanya-tanya acan. Balik ceng, pindah mondokna. Awas ya, nang sae teh nang Allah. Salah ngacak ke kiaina. Pugunya nama magahan ge rakyat leutik. Lip jaber baabah ya bagan ceng. Ya eueuh coba anak camat nu mondok. Eueuh anak camat nu mondok, eueuh anak bupati nu atuh anak itu biasa bae atuh. Ja urang dikiaikeun so teh ku rakyat. Kudu leutik, be jaber baabah, teh jaber ta bata, be jaber bata jaber ta bata. Ning jaber ta tama jalan mata, sinjaresi ya jual mata sia. Nah, kuari Musa wa idza ra'aital ghaniya muqbilan ilaika faqul zambun ujilat uqubatu. Di mana aya nu datang ka anjeun jelema sugih menghadap ka anjeun sambut ku ucapan zambun ujilat uqubatu. Dosa anu moal kebal deui bakal kena siksa. Mun anu sugih kos kitu. Kanjeng Nabi Musa merenung, ya Allah ya Rabbi, apakah seluruh nu sugih kudu kitu? Ucapkeun nama kitu ngan haju deketan coba nu sugih Musa. Baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan rakyat mun aya nu sugih deketan. Geus dideketan kumaha? Ajak coba titah nangtungkeun syiarus sholihin sarua jeung pakir. Lamun pakir danjerkeun agama ku syiarus sholihin ku pakirna. Lamun sugih ajak titah nanjerkeun syiarus sholihin ku sugihna. Ajak deketan ku maneh. Geus dideketan dipentet titah meulikeun mobil. Ulah. Tah eta nu salah teh kos kitu. Aya kunaon tuh? Ajak coba ngabangun masjid. Mun daekeun teruskeun babaturanana. Ajak coba ngabangun pondok pesantren. Mun daekeun terus babaturanana. Musa ajak coba ngabangun syiar-syiar agama aing. Majelis taklim mun daekeun terus. Mun jaga teu daekeun ulah dibaturan tah mah atuh. Berarti ngan pamer doang hartana. Tah eta di zaman Kangjeng Nabi Musa dibere wahyu model kos kitu. Tah eta teh dibejakeun ka Kangjeng Nabi Muhammad tiru ku urang. Kuari lamun aya datang bupati sambut ku urang. Zambun ujilat uqubatu. Wah, Bapak Bupati, dosa yang tidak akan lama lagi akan disiksa. Sial cak Bupati teh. Tenang dulu. Ini mah bahasa dari Allah. Ini bahasa dari Allah bukan dari saya. Saya hanya menyambung lidah. Balik aing cak jana. Keke heula ih. Terus kaju balik masuk perwitan ih sok mah perawan. Deketan ke orang Bupati coba ajak, Pak, ya. Di kampung saya lagi ngebangun masjid. Ukurannya sekitar 40 ke 40. Nah ini sekarang lagi dibangun mau ngecor baru 40%. Sekarang mau ngecor. Kalau Bapak berkenan untuk menyumbang, nah ini saya
harapkan sumbangan dari bapak. Mah bupatina, dari uang saya nih. Deketan tak bupati kos gitu, deketan tak. Lamun cak bupati nanti tunggu APBD dulu, jauhan tak bupati kos gitu, jauhan tak. Mana kenang-kenangan bupati di Tangerang ngabangun masjid, mana tinggal gitu baik. Mana kenang-kenangan Pak Bupati pribadi nu ngabangun masjid Salim, gitu baik. Mun nyana bagus deketan, mun nyana henteu jauhan. Lain cak sungut kula, cak sungut Allah. Kula mah ngabedakeun doa. Lain di Tangerang mah Serang. Lain di Serang mah Pandeglang. Ieu mah sakadarnya bae jamual ieu. Ngaji eta urang ngaranna. Eta keur carita bupati, gubernur dan lain sebagainya. Ulah ti APBD ti dirina aja sugih. Tah kuari pengusaha datang ke urang. Nyaritakeun nya. Batu bara punya saya. Batu bantar punya saya juga. Waduh geus poharanya saya buka batu bantar Serang meureun kadinya. Kabeh nu nyana kabeh. Wah, berarti pengusaha luar biasa. Saya beli alat beratnya langsung dari Jepang. Saya turunkan ke sana. Kerja sama saya dengan pemerintah dan gubernur di sana. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Yang ini yang di sana dikirim ke Australia, yang di sana dikirim ke Amerika, yang di sana dikirim tuh ke situ tuh ke Mau tuh untuk ke itu PTU itu saya punya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambut kurang zambun. Ujilat ukubat. Dosa nu moal kebal deui disiksa. Kan kadang-kadang lain deui cek jana dengan hanya kayak tenang heula. Eta mah ucapan Allah jati tah kitu ka Kangjeng Nabi Musa. Lamun nu susah, aya nu susah, aya kiai susah, aya ustad susah. Jeung kiai-kiai mah geus bae sambut da ka Musa, cak Gusti Allah marhaban bi syi'aris sholihin. Mun aya kiai nu mana bae ti mana bae geus bae sambut. Bahasana eta kos kitu tah bahasana marhaban bi syi'aris sholihin. Sono urang ngobrol hayu urang teh. Nah eta jeung ahli-ahli agama jeung nu susah kararitu. Mun nu sugih bahasana omongkeun zambun ujilat uqubat. Sia aing cenah naon geus diomong kos kitu. Mun paeh wal kebel ieu kahisaban. Dunia mahalaluha hisabun wa haramuha ikabun. Yaqabun moal kebel mun bapa paeh kahisab kajen ku kumaha ge. Jalain cak kula cak Nabi tama. Kula mangan nyaritakeun doang. Kula loba omong ieu motor bae moal teh di warung motor. Begitu di bere motor marhaban bisyari solih. Tolol. Datang nu sugih mah luar biasa nu susah diantepkeun. Ieu kiai Bangkawarah ieu kos. Aju kudu kumaha? Nah, kuari pengusaha deketan ku urang, deketan teh ulah hayang jang diri sorangan. Jadi diri sorangan mah geus dijamin ku Gusti Allah, dahar nginum engke ge aya bae nu mawan cucurut bakal nanti. Ulah sieun beurit marawan ka dinya, ucing marawan ka dinya. Ye, atuh tah mah geus pokona kitu bae geus di Gusti Allah. Allah Maha Kawasa, jelema nganang karak bae. Tah cak Gusti Allah nu mere, atuh maung pun mang mawakeun ka dinya roti. Dijejelan ge ku mau. Masya Allah, ulah sieun-sieun. Atuh komo urang loba jelema. Meureunanan mau ngarupa anak urang. Ku anak urang padahal mah maung eta. Kan emang maung nya sok ngakolan bapak. Sok menta maksa eta maung ngaran. Teh kos kitu deketan, ajak Musa cek Gusti Allah. Yuk ngenteng menang ngomong, teu kudu ngomong. Ajak ke masjid, ajak ke majelis taklim, ajak ke pondok pesantren mun nya haju ngomong layak ya dibangun, siap kula ngabangun deketan tanu sugih sebab eta nu sugih ge termasuk kana syi'aris sholihin. Tinggal kuari mah bergerakna di syi'aris sholihin apa henteu nu susah mah bergerak teh ngun kasusahanna bae nya mah geus boga tanda syi'aris sholihin. Tapi iya ya nu sugih ti mimiti pejabat, pemborong, pengusaha dan lain sebagainya nyana aya arah kadinya satungtung aya baturan satungtung cuekeun bae mah tak naon sih tah eta kos kitu teu bisa tak kiai teh hook lumayanan aya di samsuan eta asal geus kos kitu bae ditegor ku Allah hei sia mah lain titah kitu titah nyukseskeun agama lain haju hayang barang batur tah mah sugi-sugi batur kunaon sia haju hayang engke lamun sia hayang ketika nyana teu meres ya bendu atuh kunaon ngabenduan dia eta menu nyana tah eta kos kitu nasihat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis salam masyaallah awas
nalika urang engke ku Gusti Allah ditegor terakhir keur bubungahan beunang kabeh bakalna faidahum lisun fakuti ada birul kaum, maka dicabut akhirna kaum, dipotongkeun dipenggaskeun alladzina zalamu nyata jelema nu zarolim kabeh tungtungna dibeakeun kabeh eta mah engke bakalna dibeakeun kabeh. Lamun tangkal kayu ngan sakadar pang-pangna doang diragajian ditutuhan sirungan deui. Tangkal kayu kuari tak tangkalna kadang sirungan deui sanajan jadi lambat. Kuari dihandap tetep aya keneh nu sirungan deui tapi ieu mah geus dicabut jeung akar-akarna. Fakuti ada birul qaumil ladzina dicabut langsung ku Gusti Allah jeung akar-akarna mun nisbat di tangkal kayu geus moal sirungan deui. Kitu kene jelema zalim cabut ku Gusti Allah moal sirungan deui. Abu Jahal cabut, Firaun cabut, Namrud cabut dicabut bae ku Gusti Allah. Aya teh melalui rakyat engke aya nu melalui Gusti Allah langsung siksa ku Gusti Allah cabut ku Gusti Allah. Tapi pencabutan kitu teh kadeleuna mah melalui tangan masyarakat hakikat ti Gusti Allah. Mun geus teu bisa ku kitu langsung ku Gusti Allah tsunamikeun deui, gempakeun deui, cabut ku Gusti Allah. Contoh nu bara heulang geus. Tinggal kuari urang keur berhadapan jeung Amerika. Beuh, Amerika mah poha jasa ieu teh jeung urang. Urang kuari teh keur lain lalagaan teh menghadapi Amerika teh. Beuh, Indonesia mah geus bertekuk lutut. Tapi di luar negeri anti Amerika nangis nampak luar biasa. Sanajan ditincakan Irak tetap rakyatnya anti Amerika, tidak akan diserahkan negara secuil pun terhadap Amerika. Termasuk Libya sanajan geus diacak-acak ku Amerika, cek rakyat Libya anti Amerika, tidak akan kuserahkan secuil pun negara Libya terhadap Amerika. Nementak dibom deui kedutaan Amerika na kurang Libya acak-acakan kuari. Aya pembuatan film Kangjeng Nabi Muhammad baheula mah Fajar Isa Demisi baheula mah kuari aya pembuatan film ieu Kangjeng Nabi na nampak begitu nampak ternyata pelecehan dibom kedutaan Amerika di Libya satu suara Irak Iran wabeh ieu mah lamun diteruskeun kuari pemberitaanana bisa perang dunia perang agama ieu mah lain lalagaan kuari. Di Indonesia kuari geus 1-2 geus mengetahui ngan henteu dipublikeun bae lamun ieu dipublikeun hudang ujianna. Kiai-kiai ujianna mah titah santrina kiaina mah engke bae. Ya Allah ya Rabbi. Dunia geus hudang ge. Lain lalagaan ieu mah lamun geus pelecehan terhadap Kangjeng Nabi saha nu teu hudang, saha nu teu marudah, pangheulana marudah nu kamari ieu perang jeung Belanda. Aki-aki umur 90 tahun geus kieu bae nya mah. Aing mah teu perang ge tereh bae ieu jagana teh. Ye, ulah disangka lamun geus pelecehan ka Kangjeng Nabi urang ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika kuali dilecekeun mun teu hudang. Nu mabok ke ujian hudang sial meureun ta Amerika. Amerikana lurah pantogeun habak. Ja eta kepanjangan tangan Amerika. Ieu mah lain lalagaan ieu mah. Geus dibom, kuari geus diarahkeun deui pembomanana ke kedutaan Amerika nu aya di salah satu negara. Mal dicaritakeun ku kula. Kuari geus acak-acakan. Nu paehna opat anu rumah sakitna Ambalaya, kedutaan Amerika di Libya dibom make roket. Emang kumaha gitu. Tah ieu kuari keur ka Indonesia, keur ngome janggot SBY. Tenang ye. Aduh abuna iki masyaallah karim. Nah ayat yang numantak rahimallahu abdan tadabbar hadhil ayat. Allah merewelas asih ka jelema anu mikir jeung inget-inget kana ieu ayat. Lantaran lamun kurang ditadabur dipikir urang bakal mengarah kana tobat loba maca istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun urang boga anak bejaan sing hadeceng gitu lantaran ieu keur fatahna alaihim abwaaba kulli syai' besi ka dituna akhadnahum bagtatan sing hadeceng. Adapun urusan Allah ngan urang aya geus tobat mah atuh ngeunaheun bae. Sing hade kata tangga urang anu judi teh sing hade ja ieu mah geus teu bisa temempan ku sungut kiai geus temempan ku Gusti Allah ieu mah geus tinggal nyiksa we cak Gusti Allah sia ku utusan lain ulama-ulama temempan
ku aing na bae geus teu mempan cek nya naon dek lupat ka mana sia ku aing digempakeun deui sia akhadnahum bagtatan naudzubillah min mantak geus bae lah batur mah teu ngadarengikeun urang bae nu ngadenge lobakeun urang istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala salurkeun fasilitas nu aya di urang pake syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala nu dibere ilmu tanjirkeun melalui ilmu nu dibere tanaga tanjirkeun melalui tanaga nu dibere wawasan tanjirkeun agama melalui wawasan nu dibere wilayah tanjirkeun agama melalui wilayah anu dibere harta tanjirkeun agama melalui harta eta fasilitas pamere Allah jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin sadaya puji tangtu ka Gusti Allah nu mangeranan alam kabeh hartina puji ka Gusti teh lantaran ditulunganna para rasul dirusakna para kafirin ku Gusti Allah setelah teu daya teu upaya salila urang berdaya urang kudu ngalaksanakeun daya jeung kekuatan urang kerahkeun daya jeung kekuatan urang untuk melawan musuh-musuh Allah ketika urang teu berdaya tetapi urang teh geus terjepit jasa doa ka Gusti Allah Allah maha uninga ke Allah anu nurunkeun adab langsung sakaligus kitu bae geus hese-hese kuari di Jakarta atau pemilihan gubernur teh geus mulai kafir coba eta teh kumaha sagoreng-gorengna ai muslim pan rada deres pas bagus-bagus kafir pan musuh walan tardo angkal yahudu walan nasor hatta tattabi'a millatahum ngaran kafir mah musuh bae sajahat-jahatna nu muslim lantaran eta mah maksiat ngaranna tak eta pan geus mulai diduet-duetkeun ku sekarang itu eta kakara hiji encan ka negara ka daerah-daerah nu seje geus jeung calon-calon ge nu bararagus deui ieu mah tinggal fatahna alaihim ababa kulli syai kadituna akhadnahum bag naudzubillah min zalik geus teu daya teu upaya engke bakal aya bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala deuleu dina alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi bil fil ashabul fil geus teu daya teu upaya nu ngajagaan Baitullah serahkeun kudu ngajagaan aja nu Gusti abdi mangan sakadar ngurusan abdi bae jeung ngurusan onta abdi atuh ai Baitullah mah nu Gusti mangga jad teges-teges tak kawasa teh ya turun pan burung ababil kitu bae urang mah tah ieu selalu kitu jeung kitu ngan teu meunang kitu bae memehna tetep kudu berupaya urang ngelawan sekuat tenaga ketika nyana aksi nyeun seserang-serangan atau nyana aya aksi pelecehan-pelecehan seperti film dan lain sebagainya ya otomatis nu mentak urang kuari encan kukumaha di luar negeri geus pohara memehna tetep urang ngadoakeun ka ahli-ahli Allah saagama urang nu aya di luar negeri baik di Libya di Irak di Iran kitu di Saudi Arabia Yaman dan lain sebagainya Timur Tengah saagama atau di urang kabehan seagama urang ngadoa mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala diberi istiqomahan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga tetap agama Allah tetap jaya agama Allah tetap luhur melalui ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala